sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi, makomna di ditu di Maroko. Masya Allah di Pes. Nah, itu nusuk kurang dibaca. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin lajitan halu bihil uqadu wa farju bihil qurba tuqda bihil awaiju dunalu bihil raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamamu abah madi dieu ngijazahkeun wa yustasqal ghamamu biwajhil karim kamari gadang itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamamu kula ijazah di picung yang baden wa yastasqil ghamamu yang nu wa yastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wa yustasqal ghamamu lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol teh coba diribut ku wa yustasqal jeung wa yastasqil moal maca ieu mah aya ge dek wa yustasqal wa yastasqil penting maca ieu mah lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal ieu moal maca baca dek wa yustasqa mangga wa yastasqi mangga kula ijazah wa yastasqi di picung di guru kula keresek lantaran menang di picung gentur wa yastasqi di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullu matu wa nafasin bi ari kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca di wa yastasqi ternyata di Maroko na wa yustasqal ghamamu Ibrahim At-Tazi jadi Tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim urang Taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah kamilah At-Taziyah kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ku orang Indonesia berarti sholawat kamilah An-Nariyah padahal mah Taziyah kitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah tuh masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun teh maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas namehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko. Masya Allah di Pes. Nah, itu nusuk kurang dibaca. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin lajitan halu bihil uqadu wa farju bihil qurba tuqda bihil awaiju dunalu bihil raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamamu abah madi dieu ngijazahkeun wa yustasqal ghamamu biwajhil karim kamari gadang itu wa yustasqal ghamam